Bismillahirrohmanirrohim. Ghazwatul Fathi ari ieu eta perang futuh atawa maksudna teh futuhna kota Mekkah, kemerdekaan kota Mekkah fi isrina dina tanggal 20 fi min Ramadana tina bulan Ramadan. Jadi futuhna kota Mekkah teh kaping 20 bulan atau sasih Ramadan. Hiji sababuha ari sababna itu futuh anna Quraisyan saenyana urang Quraisy naqadat eta ngudar itu urang Quraisy syaraton ngudar kana syarat min syuruti sulhil Hudaybiyati tina pirang-pirang syarat perdamaian Hudaybiyah. Wa sya'adu jeung nulungan atawa nyalametkeun itu Quraisy man kajalma ahada anu geus janji itu si eman hum ka itu Quraisy ala kita liman kana ngabunuhna jalma ahada anu geus janji itu si eman ar-Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Fasaro tuluy berangkat ilaihim menuju ka itu Quraisy saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyrati alafi rajulin kalawan nyandak 10.000 bala tentara. Wa kana sareng kana bukti Kanjeng Nabi so iman eta anu nuju saum. Fa'aftara tuluy buka Kanjeng Nabi fitoriki di perjalanan. 3. Walakiya jeung mendakan saha hurrasul jaisi pirang-pirang haris penjaga bala tentara Aba Sufyan mendakan ka Aba Sufyan fitoriki di jalan. Wa qad jaa bari nyata datang itu Aba Sufyan ya tajassasu gawe molitik itu Aba Sufyan akhbarul muslimina kana pirang-pirang beritana muslimin. Jadi eta Aba Sufyan teh sebagai mata-mata gitu asal nama. 4. Fa asaru tuluy indit itu muslimin hu menuju ka itu Aba Sufyan. Wa tau jeung datang itu muslimin bihi kalawan mawa itu Aba Sufyan ila rasuli dicanda ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama tuluy asup Islam itu Aba Sufyan. Wa afa jeung ngahampura anhu ti itu Aba Sufyan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Suma arsala teras ngutus Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam Khalid bin al-Walidi ka Khalid bin Walid liyadkhula karena supaya lebat itu Khalid bin Walid Makkah ka kota Mekkah min uspaliha ti belah handapna itu kota Mekkah min aspaliha ti belah handapna itu kota Mekkah. Wa amara jeung marentah Kanjeng Nabi hu ka itu Khalid bin Walid alla yuqatila kana yen ulah maehan itu Khalid bin Walid ilaman kajaba kajalma qatala anu geus maehan itu si eman hu ka itu Khalid. Maksudna ilaman kajaba kajalma qatala anu merangan itu si eman hu ka itu Khalid merangan ti heula. Pamanaat tuluy nyegah hu ka itu Khalid saha ba'dul qabaili sawarehna qabilah sawarehna golongan minad dukhuli nyegah tina lebat. Faqatala teras merangan itu Khalid bin Walid hum ka itu ba'dul qabail bungan saha ngahalangan gitu hatta hazama sehingga ngaburkeun itu Khalid bin Walid hum ka itu ba'dul qabail. Wa dakhala jeung lebat itu Khalid bin Walid Makkah ka kota Mekkah.
Genep Ammar Rasulu anapun ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu maka saenyana Kanjeng Nabi dakhala eta lebet Kanjeng Nabi min a'la makata ti daerah luhurna kota Mekah biduni harbin kalawan henteu aya anu merangan li anau karena saenyana Kanjeng Nabi lam yamna eta henteu aya anu nyegah hu ka Kanjeng Nabi saha ahadun hiji jalma oge min duhuliha tina asupna atawa tina lebetna ka itu Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Al yaumu yaumul marhamati. Al yaumu ari ieu poe eta yaumul marhamati poean pengampunan. Hiji lama aroda samang-samang sanga maksud saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukhula makata kana asup ka kota Mekah. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi li ammihi ka pamana Kanjeng Nabi Al-Abbasi tegasna Sayyidina Abbas ihbis lapad ihbis kudunahan anjeun Abbas Sufyan ka Abbas Sufyan ingda mururil khoili dina nalika ngalewatna pasukan kuda liyaro supaya nempo itu Abbas Sufyan jaisal muslimina ka balad tentarana muslimin. 2. Pamarot maka ngaliwat saha al-qobailu pirang-pirang qabilah biroyati kalawan mawa bendera. Wa Abu Sufyana jeung ari Abu Sufyan yaro eta ningali itu Abu Sufyan ha ka itu qabail wa yasalu jeung naroskeun itu Abbas Sufyan al-Abbasa ka Abbas anha tina masalah itu qabail. Falama marot mangka samang-samang sangaliwat saha qabilatul ansori qabilah ansor wakana sareng bukti hamila eta anu mawa royatiha kana benderana itu qabilatul ansor Sa'idun ari Sa'id bin Ubadata ari Sa'id bin Ubadah paltapata tuluy nyamperkeun itu Sa'id ila Abi Sufyan nyamperkeun ka Abi Sufyan. Wa qala jeung ngucap itu Sa'id lahu ka itu Abu Sufyan al yauma yaumul malhamati lapad al yauma yaumul malhamati. Al yauma ari ieu poe eta yaumul malhamati poean pembalesan. Al yauma tustahalu al ka'batu. Al yauma dina ieu poe tustahalu dihalalkeun naon al ka'batu Ka'bah. Faqala tuluy ngucap saha Abu Sufyan habbada yaumuddimar habbada duh kacida alusna yaumuddimari ari ieu poe perlindungan. 3. Falama marro samang-samang ngalangkung saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap lahu ka Kanjeng Rasul saha Abu Sufyan awa amarta kana lapad awa amarta naha jeung marentah ka anjeun biqadli qaumika kana merangan kaum anjeun kaum Quraisy. Qala ngadahu Kanjeng Nabi la henteu fadakaro tuluy nyarioskeun itu Abbas Sufyan hu ka Kanjeng Nabi lahu ka Kanjeng Nabi kalama Sa'din kana cariosan Sa'ad. Faqala teras ngadawu Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kadzaba Sa'adun
Kadzaba geus bohong saha Sa'adun Sa'ad. Al yauma ari ieu poe eta yaumul marhamati poean perdamaian. Al yauma dina ieu poe tuksa dimulyakeun naon al Ka'batu Ka'bah. Al yauma dina ieu poe yu'inu nulungan saha Allahu Gusti Allah Quraisyan ka urang Quraisy. 4. Summa akhoda teras nyandak itu Aba Sufyan arroyata kana bendera min Sa'idin ti Sa'id wa ato jeung masihkeun itu Aba Sufyan ha kana itu royah ibnahu ka putra pambegetna itu Aba Sufyan. Wa amaro sareng merintah Kanjing Nabi al jaisha ka bala tentara alla yuqatila kana yen ulah merangan itu jes ilaman kajaba kajalma qatala anu geus merangan ti heula itu si eman hu ka itu jes.